cina teh menigalau. Aya naon? Nu Ya. kan kamari teh cek si teteh teh urang teh kudu ngajaga alam dunia. Tapi biotek kan cina teh baca buku. Terus di dia teh anu diserat kieu cenah aya anu julid anu hoyong ngarusak alam dunia. Kumaha tuh? Eueuh. Saha anu bade ngarusak? Iya geradinya bukunya tuh. Waduh. Oh, Nya ieu, waduh. Pan urang sakedah mah ngajaga alam dunia. Saur teteh Cila oge. Aduh. Cimut. Ieu bahaya. Hayu urang taroskeun we ka teteh Cila. tuh si teteh. Mana? Teteh. Teteh Cila. Barudak. Aya naon? Iya teh. Iya teteh. Mama kieu. Abi teh nuju bingung. Heeh. Hah? Leres aya nu hoyong ngarusak alam dunia. Tah eta teh leres. Tapi satu acana eta aya barudak di bumi. Sampurasun sadayana. Patepang deui jeung Teteh Cila. Jeung sareng saha? Enduh, sareng Cimot. Tah ayeuna tadi pitaroseun ti Cimot jeung Endul teh aya naon nya? Iya tuh, teteh tuh. Abi teh maco tadi teh sauna teh aya nu julid hoyong ngarusak alam dunia. Eta teh leres. Kieu caritana aya anu emut teu kana caritana Adam jeung Hawa. Anu nu di Taman Eden teh. Leres. Tah ku Gusti Adam jeung Hawa teh kedah ngajaga imah Ngajaga bumi Taman Taman Eden. Sasatoan ngajaga sagala rupi anu diciptakeun ku Gusti nya. Leres. Tah tapi aya anu julik. Aya anu bade ngarusak alam dunia ieu. Tah harita teh Adam jeung Hawa teh di bere hiji perkara nya eta kedah ngajaga alam dunia sareng teu kenging ngadahar buah tina hiji tangkal. Buah naon? Buah naon ya tehnya? Buah naon? Buah eta teh sanes buah apelnya. Sanes buah apel barudak. Anggur atuh? Sanes barudak. Buah pepaya. Nah, barudak buah eta teh sanes buah apel. Buah pepaya, buah melon, buah samangka. Sanesnya eta teh buah anu matak ngartos kana anu hade jeung kana anu goreng. Nah, harita anu julik eta teh nu bade ngarusak dunia ngelawan Adam jeung Hawa. Ngelawan Hawa anu basa teh nuju ngaliwat dipayuneun tangkal eta. Hawa teh diolo ku anu julik eta anu mangrupa orai. Leres. Tah pas diolo teh Hawa teh hoyongan sa pinter sa hebat Gusti. Tapi tiasa teu nya mun kitu urang sa hebat Gusti tiasa teu. Coba taroskeun Tah barudak tiasa teu sa hebat Gusti. Pinternya pinter. Teu tiasanya. Tapi Hawa teh kaolo ku orai eta. Manehna ngadahar buah eta. Sesana dibikeun ka Adam. Teteh Cila. Eta Adamna hoyongeun buah eta atanapi nolak atanapi watos harita teh Adamna henteu ngahalangan Hawa supados entong nuang buah eta. Tah kedah nama kitunya. Kedah nama tapi Adam teh ngadahar oge buah eta. Kalah kapipilueun. Nya kalah kapipilueun. Tah upami kitu teh jalma manusia anu tos diciptakeun ku Gusti teh ayeuna berdosa. Ngadamel dosa ayeuna teh Gusti nu Maha Uninga teh terang saat atas eta ku Gusti teh dihukum Adam jeung Hawa teh maranehna diusir ti taman eta.
maranehna teh meni capek di pigawe. Meni raripuh kitu tah ayeuna mah. Janten Adam sareng Hawa teh diusir di Taman Eden. Leres pisan. Aduh, eta kamana diusirna? Diusirna keluar di Taman Eden, teu kenging deui ka Taman Eden eta. Tah Adam sareng Hawa ngagaduhan 2 putra. Anu kahiji namina Kain leres. Upami anu kadua namina Kelak kedua. barudak namina saha? Terus di bumi terang teh saha putra Adam jeung Hawa anu kadua. Leres. Aya nu ngawaler. Habil. Tah, Kain jeung Habil oge caritana teh ngadamel dosa oge. Utamina Kain anu jadi tukang tani teh sirik kana Habil. Aduh, Sirikeun. sirik. Nya leres si Kain eta sirik utamina Kain teh sebana teu ditarima ku Gusti. Sabab Kain teu masihan anu pangalusna, upami Habil masihana anu pangsaena. Gitu caritana. Terus kumaha teh? Terus urang kedah kumaha atuh salaku manusia anu diciptakeun ku Gusti ayeuna. Urang teh kedah ngalaksanakeun sagala rupi pangandika Gusti. Di carita ieu teh ngaruksak dunya teh lain ngaruksak siga kamari mican nu taungkul. Tapi urang oge tiasa ngalaksanakeun sagala rupi pangandika Gusti eta teu sombong, teu sirik. Aya naon deui? Oh, janten Teh Cila. Ngarusak alam dunia teh lain ngan saukur nuaran tatangkalan. Sanes ngan saukur maehan sasatoan. Tapi mun hate urangna pinuku ka sirik sareng ka abak oge eta teh ngarusak dunia. Leres pisan. Gitu caritana. Tah, teteh berarti kami gitu mah Kain teh ngarusak alam dunia oge atunya. Leres maehan Habil adina. Harunya nya. Harunya caritana. Atuh kumaha Cimot jeung Enduh? Aduh, Ayeuna bade kumaha? Abi mah ayeuna janji. Abi bade jadi budak bageun, budak nurut, budak anu rajin sakola minggu. Terus rajin naon deui nya Nduh? Rajin ngiringan ibadah. Sae. Kan tadi sakola minggu. Ngiringan hungkul. Nya Teu didangukeun. rajin ngalarapkeun pangandika Gusti. Nah, eta Nduh. Leres pisan. Tah, ayo atuh ayeuna urang ngalaksanakeun pangandika Gusti nya. Yuk. Ayeuna bade arwih. Teteh, tos kami henteu nyanyi, hoyong nyanyi. Hoyong nyanyi naon atuh? Nyanyi naonnya? Sok, ayo atuh urang nyanyi. Maka Ku Cimot. Nyanyi anu kamari we jeung si Abah. jeung Abah Mangun. Anu jeung si Abah geuningan anu kacida bingahna ngiring Yesus. Sambil orang uih atuh yuk. Ayo atuh yuk. Dibayar Ayo. tetehna. 1, 2, 3. Kacida